Kunaon ngalamun yang kawin. Kunaon teh tandur emang mak. Teu pere tandurna. Parusing neng Iis di imah. Pusing ku si Iem. Ya justru pusing mendingan kita tandur menang duit. Ya lamun tandur mama mendingan kene tandur. Wah meureun Gue pere. Terpere engke mer 2 poe deui engke aya deui tuh udah haji saci. Heeh. Lalu kang yang ngopi nah di imah daripada lumangun lamun we kos kitu. Ngopi enggeus neng keur isuk. Emang geus ngopi. Iya mah sieun pase ade jeung si Iem. Kunaon sih? Oh nya kamari coba ge. Duit emak, duit tanduran di Haji Ingkok. Dicokot ku manehna cenah. Titi. Hidang. Mana teh nyaho? Nyaho di mana? Gede meureun mak. Ya gede 2 poen 100.000. Ya Allah, teh eta pake naon sih ieu? Teu nyarang teh bebejah henteu. Ayeuna pan emak teu boga duit saperak-perak acan ieu ladang tandur eueuh pan. Heeh. Mani para rusing. Ya kumaha deui mak. Anak mah kos kitu emang nage. Ya kos kitu ge dantong dibiasakeun atuh padahal mah ieu nya kolot babalesekan di sawah ngartikeun. Ieu sih mah teu hidang-hidang. Lain ngilu manehna ge tandurnya, padahal mah lumayan mah jeung jajan manehna. Moal mantak. Nu kitu we dae ka sawah. Kulin mah emang urang lieu ngopi. Urang ngopi. Moal keur hayang menyendiri emak mah. Oh, yang geus atuh nya mak. Eta neng Is arek ka mana sih neng? Arek neangan ieu dengan sangu. Dengan sang wayah kieu. Yang geus bareak meureun neng. Ini sugan aya tuh ke di ditu di pengkolan. Yang geus heueuh. Ayo mak. Mau dah teh ka mana sih nya? Ari ngomong tandur wae. Ya buruan mun dipabalatak. Sapukeun heula Ini pabalatak ieu imah teh keur mah imah butut. Pai entok mun dina bale nampuyak. Imah meni pusing dah. Sekalian ngejedog di imah meni pabalatak. Coba ya kekenceng urut ngagoreng teri. Tadi kumbah itu aing mah kumbah piring oge we sabun-sabun acan Kemana deui? Oh, itu si ieu mah di imah geuningan. Bejaan mah odana hulang-hulang wae. Kekenceng ge meni garangan ngandalkeun anak mah. Tara daek kumbah piring acan. Hari ngomong apik cek sorangan. Iya. Naon deui Mesti meni rajin eta kumaha. Rajin lah kekenceng meni garangan. Ya heh, ya. Indung mana is ya? Kunaon? Lempengan wae tuh. Bari molohok we ngalamun we kunaon sih? Tinggal kalongeun meureun. Ya cenah pusing ku maneh. Pusing kunaon? Duit dicokot ku anak ulah. Nya maneh deui, Mah teh ditanduran batur, Maron. dicokot. Karunya priem. Kudu teuing geus teu nguruskeun nini eta. Lain engke bisingna teh kasambet ieu sia teh. Juri ge moal beukieun ka nini tua bangka mah. Pos itu. Ya, uperen geus ieu. Geus. Yuk. Ayo. Bela. Dedeun heula nya. Mun ieu jadi nya. Urang nenden heula tuh. Kencang gede-gede teh ngurut naon sih? Urut ngagoreng dengklang. Mesti teh kita mah ngagoreng bayawak ieu sia teh. Kasman! Jemput aing Kasman! Aing milu jeung sia Kasman! Pusing aing di lembur ieu pusing! Anak sia mah mani kuat ngaberung pisan, mumusing wae aing Kasman! Ayeuna aing nguruskan si Iem ti leuletik. Pusing! Sia mah malah mangkat ti heula.
Mana tanggung jawab mana Kasman? Aing teu kuat nguruskan si Iem. Nempo anak batur namanya kuat kataralang kakolot teh. Si Iem mah boro-boro nu aya mumusing wae kolot. Mak, kunaon Eling? Butek teuingan. Mak Eling, Mak. Ieu dan si Bella, naon si Bella? Aing keur pusing. Minum apa atuh? Minum naon? Mak, kunaon? Aing keur pusing. Pusing wae geus kolot ge. Kalau pusing wae emak bisa darah tinggi naik. Ari pusing sih di imah itu ku si Iem. Kumaha gua sih iya. Teu betah aing di imah. Yo, Mak. Cek uing mah si Iem teh urang ubaran we, Mak. Di ubaran. Heuh, kadi itu cenah batur mah loba anu menta da. Di ubaran ka mana si Bella? Hayu emak, sugana si Iem Eling. Ya hayang namanya. Emak. Masa si kira-kira Bella Batur mah ka kalian etek wae mentana da. eta teh Heeh. di Rukiem teh nya. Di rukiah emak, jadi dibacaan doa si Iem teh, jadi si jin-jin setan teh titah kalaluar emak di awakna. Yuk emak si Iem kawin 6 kali, coba bobogohan eueuh wae nu ngawin, ulin wae ge coba ku emak bayangkeun. Nyaho Kudu di Rukia bener Tuh, Bel. emak nyaho tuh bang salam. Baheula mah pan gelo manehna teh emak. Eta geuning jadi bener deui nya. Heuh ngedukan wae tadi pengki. Gusti sugan si Iem lamun di Rukia jadi bener deui kitu Ka kalian nya. etek cenah emak. Eta teh. Saikhlasna. Anter eta kudu jeung jelema henteu. Teu ke emak kuing dianter mawa cai we Mau cai doang. Heeh ke pandian naonkeun nya ke kucek manehna kitu-kitu ku emak. Etakeun ka manehna tapi men tong bebeja ka si Iem. Tong bebeja ka si Iem. Heeh. Jaba emak teh gablek duit. Itu naon cenah teu make duit ti asal make apa moe cenah emak. Tidang siapa? Ih colok lah tuh ka Bu Haji mah. Ya coknya lagi kudu namanya. Emak batur oge calager emak. Apa mena anu budug anu harideung. Calager. Calager kadinya mah heuh. Heeh nya. Nya heuh. Kayak anter emak nya. Hayu atuh iraha sih Kudu nama ayeuna mah boga duitna eueuh sih. Gugu eueuh sa. Hayu mumpung wing daek nulungan jelema ieu biasana mah wing embung nulungan anu eta teh. Di bela-hela atuh emak minjamnya. Sia mah. Gede atuh balik rasa kedeung asal gantian Heuh mah. nya. Heuh gantian nya. Gantian emak geus nungguan di dieu nya. Lah tuh sakedeung cicing ya. Heeh. Untung aya si Bella nya sugan we bener di Rukiah mah itu geuning emang itu geuning nu gelo geuningan jadi bener deui Ya, mayo tuh, nggak sencan sih, perencan. Ulin ka mana sih Teh Iis? Kemana we, nangan batur yuk, kasih belas juga. Nya lalaki we yuk. Laki orang kemanakeun? Ayo. Ayo. Yeuh, aya dieu teh mak yeuh tah. Sia gancang-gancang Lupa tuh wing dah jantung eta mun dagdigdug pabelit. Yeuh. Gantian ulah henteu wing ngapeda we kagunya ka emak ieu namanya. nya Bella nuhun pisan nya sugane bener Teh sih heula ieu 50 jadi 60 Gusti teh ngasiam Hayu. alabatan naon. Hayu mah ulah lihat teh loba pasien manehna mah hayu. Heuh. Sepinya. Lampu teman sepi si Bella kemana nya? Teuing atuh si Bella ka mana sih mangkatna nya biasa osok ngulampreng wae Wah, iya mah teman si Bella, teman Bu Haji kemana sih? apa nyara rumput gitunya pan ayeuna teh poe rebo. Oh, si Ayu kan dia tuh. Manggil Teu sama si Ayu. apal. Hayu orang ulin Ulin kemana? ka mana we yuk Ya hayu. Diam. Eta nini Oda kemana mangkat nanya? Teuing atuh teh isuk eueuh da. Mana teu khawatir kalau nini Oda? Kan geus nini ieu non kudu dikhawatirkeun. Yang lain ya, ayeuna naon mah angger maneh, ieu. Ya heueuh sih teuing da ka mana sih nya? Nya mana umpuna ge mumusing we kolo teh kira. Nyalin memusing cuman gara-gara duit sakitu, ini ribut. Nya kan sakitu ge ieu, batur menang ladang capek eta teh. Yo, sakitu teh ka anak, umating ka batur. Ku eueuh duit eta Ya, teh. aku eueuh sih. Gimana pakai naon duitna? Nya beak lah, Masangnya. lain pakai pasang. Naon? Pakai Lorong laki. lain. Aku sih pakai meli softtek. Kira aku meuli softtek meuli lompat, cencek mah udah. Persediaan. 2 poe atau baraha 2 poe kuli. Heeh, 2 poe. Ya batu nu ngagawean mana nu make. Dasar we ini sama sulit. Aya. Di dahar ku anak Oh, jadi udah. omong. Heeh.
dagang lagi mana ganteng. Waktu itu mana? Mau aja kan tilunya. Kamu mau ah? Wah, itu boga duitnya. Terdiet. Segala diet ngomongnya tuh boga duit. Ya boga duitnya. Tilu sayang. Dah, lah mau dong 3.000. Iya orang mana sih? Orang Cipondo. Orang Cipondo, cina di mana sih? Mana emang kepo gitu. Murah tuh gila banget. Murah tuh mang. Oh, dana balikin ya. Ini udah mah ker ngambak. Mah bekiun mah Ya, nama. ayo ku eta ku ciloknya, sebaso. Abang murah tuh amang. Sayang tuh. Nganjuk menang tuh sayang. Menang cenah. Bayar panennya. Lanjut ke sabaraha ke orang pohok deh. Ini tong ngomohkeun hutang pamali ah. Ya, makana. Bakalan ya? Make eta eta. Pakai cinta cenah, Mang. Bumbu cinta. Iya mah da. Aku bagi deh lah ya. Buka wae rahasia. Geus ah, geus tong lada teuing. Make ieu tah. Ayo ah. Geus. Nuhun. Ayo. Ayo Bel. Naon cenah? Ieu tita diaurkeun di sekeliling imah cenah Bel. Ah nya sugana nyamannya. Heeh, Ieu ah. saksi iem nya. Heeh. Ayo tuh ah. Ayo. Ayo. Orang dahar teh sorangan wae ya. Ageuna ini udah. Sabenerna mah teh cuma boga duit 3.000 nya. Gusti eta 3.000. Juga nang mung di papalang mah udah. Halo, sim jajan wae. Bu Haji meni karak nongol. Oh, tasi marahnya sih. Nyonya terus jalan-jalannya. Jangan Oh, batur yang Bu penting Haji. sim jalan-jalan wae loba duit namanya. Boro-boro. Cuman boga duit 3.000 ieu nang mung di papalang. Oh, eta kumaha sim? Kumaha sih Baji? Ah, Eta sangkutan ka Bu Haji mali bayar. Baji mah kebiasaan wae ah mun nagih teh di mana-mana, ke di imahnya ha. Nya Ya, tadi ya, ningali boga si iem hutang jajan wae sugan loba duit na kitu. Di mang jajan sakieu, loba duitna. Eta Bu Haji, tadi ge mah udah hulang-hulang wae majak teh cenah duit kuliah tandur teh dicokot ku manehna. We ah. Oh, ka Bu Haji ge ngomong kitu is. Atuh lain bayarkeun hutangnya. Oh, Bebe apa? namanya kan si iem. Banyak na ngaranna di bang disak itu ah. Mau udah jabat candahan, canaon balik di sawah, duit bea. Ah, ini eta mah Hulang-hulang wae gua. Bu Haji urang. Nogoan sia teh iem karunya ka kolot, batur balik capek. Rek dahar usangu naon. Lan kitu tadi ge hulang-hulang we sih. Ya, Bu Haji. Bu Haji urang mah. Di bang anak hiji nage menitungan. Kumatin pas batur anak narayap. Nya manehna begitu ing kanu duit teh karunya tuh iem kolot iem. Itu Biasa mah anu teh bagi peueuh duit. nya. Oh, ada kolot ya loba mah moal. Ya Bu Haji kamu batur mah anak nage min bilatung Oh, ya dulang. biasa we sia iem eta cilok asuka mata aja. Aduh maaf Bu Haji maaf. Jangan Balik bisa katalog. banget. Emang Ya. kacolok manten. Bu Haji kamar sih ngomong-ngomong. Ya biasa iem keliling ya. Or keliling. Nambah-nambahan jeung ngulikeun di sawah. Ya ini mah mau bisa setor heulanya, da kumaha sih hampura Tunggal pake wing puput nya di Bu Haji. sawah ya, Bu Haji. Heeh. Geus wing baliknya. Coba runtah ikaik ke diam sia teh sopan banget. Piceun sorangan. Oh iya sok sargana Bu Haji ulah sok kitu ah. Yang segera sedot tadinya ya. Sedot we sekali disedot. Bising jangan pakai ngawadang Bu Haji. Oh, bener. Oh, bawa balik pakai ngawadang adi tuh, tuh kudu meuli dengan sangu. Bu Haji ngomong-ngomong ningali mau dah tuh sih. Oh, pugucan amprok pa ieu mah yam kunaon Orang, sih? orang tadi amprok, cek orang ge hulang-hulang wae Bu Oh, Haji. eta amprok di mana sih sulang-ulang Di wae? jalan, ngahulang wae, sugan teh urang mah hayang Iem kawin. karunya tuh kakolot manis ya. Nya orang oge karunya Bu Haji da kumaha sih. Kalau hitungan, urang sabal hitunganna. Di bang anak hiji oge men korek nuju bila setan. Yo, iya, lain hitungan kalau tahu nu hitungan ya, mai kuawa mah nya kumaha dah. Sakitu teh anak hiji-hijina anak tunggal kumaha teh bilatung dulang beunang pas Mane batur. numbung usaha wae bantuan kolot, mane mah ngora kene. Nya wing usaha naon Tenaga atuh Bu gede. Haji ya pikir ku Bu Haji nyapiraku nya leungeun wing minera racut kulit tandur. Mesti nu kumaha racut iam. Kolot teuing labatan eta geuning naon sih? Kebalongan Artis ieu teh haleuras naon sih ge. Cynthia Bella. Oh nya heuh. Ampun. Rek wing kudu nyapak leutak, nya embung lah. Tapi duit mah hayang. Heeh, belagu Hayang banget kita mah isnya. beuki. Belagu banget. Modal mah kawean meni kuat satengah modal. Ngomong udah sore ai. Bu Haji mah ceramah wae ah. Geus wing baliknya Bu Haji. Jor api can sorangan sia ditak ai. Kali balik ah. Kabur.
dasar nu burung unggah-unggah gitu gitu. Yuk, Mak, mata kulanya awai gimana cai teh, Mak. Sugan we cagernya. Yuk, sugan si iem ke Eling aya namanya. Ma bela ta si Marana. Bisik-bisik wae naon sih? Waji. Wajib dek ka mana? Oh nyerek nagihan. Oh, nage lu mah lewat heula Bu Haji. Aduh, itu di jemaah odah. Di mah mending minjem duit ke si Bella. Penting. Ya tadi si Iem neangan wae sih Ma. Nah, naon sih? Arek naon neangan indung. Ya neangan wae emak tadi. Jelema mau amplop musing. da. Naon si Bella menikitu manete. Kita geus minta cai ke Haji Udan. Oh ciga nambah si Iem tere kawinnya. Cai jam-jam balik ti umroh. Cai jam-jam wae. Jam-jam. Bagi atuh cai jam-jam. Nyata lah bakena ieu tuh 2 galon deui dah. Era. Nah, era kan ada boga hutang manehna ka Haji Udan. Sia utang Bu Haji boga hutang teh hidang. Nya Saha. makanya. Tunggu Entah di- Bella siapa sok nyen gosip Tuh. wae. Di buku kasbona oge kuat loba. Bohong si Bella Yo, mamit nawe manehna minjem ke Haji Udan, ku Oh. manehna di dieu diinjem-injemkeun deui. Eta teh Bu Haji meni pinter geuning usahana nya. Mama sok idenya wae si Bella. Tadi pun aku kokongna oge mending ngambay. Gusti. Mah batuk mah yang cai atuh mah. Entong mah ubar. Ubah ka. Oh nyusukan dicai jam-jaman langsung cager Ma, batukna. Moal angger kan jeung Bu Haji Ayo, mah. Manajer udas banget, ampun Gusti. Itu cai naon cai ngacuriga dah. Buah-buah gitu ambil mah udah kawinnya apa sih Iem? Soalnya jomblo sih tuh laku. Ayo, Mak, leangan eta gayung atuh gayung aya we. Yang gayung. Entong pakai gayung, Bel. Bella. Buru besin datang manten si Iem nak. Hah? Bella kok pakai jidir ah? Tuh hidang sih mah. Ayo buru perenan deui. Geus diguyur kan pakai ieu ah. Ulah ke kanyahoan, Mak. Hah? Ulah. Pakai naon sih? Ulah. Buru besin balik manten si Iem nak. Ah. Pakai eta. Sok. Sok guyur ka ditu. Ya, kain atuh Bella. Ulah kainkeun. Ka imahna. Itu dikirilinkeun. Kok, Mak? Naon? Iya gigi. Hah? Gigi. Gusti, Tutup. pengen sih ieu mah. Teh hidang ngagigihan tutung. Teh hidang pantes ini kuat bau hangit atuh. Bella, Iya, angkat heula. geus kembali. Ayo buru besin cari si ieu besin datang manten Bella. Ah, sia mah. Bella, geus kembali. Ah. Sugana berhasilnya Bel. Ya heuh, Mak sugan we nya masih Iem Eling nyamanya. Di jelema kemana sih untung eueuh nyamanya. Keur ulin meureun Mama balik teh ipah ku meuni sing salengab itu baju Sararoek. Soek. Ah menang iridit deui. Ah, Menang ridit. heuh. Yang geus ke dikaputan. Heeh, Bella nuhun pisan ya. Makanya ulah poe tadi gantian nya. Heeh. Wi geueuh deui eta duit. Kayak isukan ya. Heeh. Pan kayak isukan mah tadur deui ya. Yuk, Mak mau lila uing balik bisi kanyon si Iem manten. Tuh mah jampena beunangnya teu lila ge. Mak. Ini aja tutung. Mang ijo tuh tadi. Mak ka mana wae sih? Meni tutung itu. Si anu ngejo tadi. Isu ka mana wae sih? Nyaing mah ngaladog. Ah, ulah sok ngaladog ge nya, Mak. Pabajo we ngaladog. Meni beuki banget kan ngaladog teh. Diam. Kunaon sih, Mak? Si cager tuh sih. Ya cager berak wing burung. Geuning teu manjurnya malah. Makin galak geuning si Iem. Ah, si Bella mah kumaha sih? Mak, ieu suluh meni para rotong. Ieu kumaha sih dukun teh? Ah. Ari ngomong manjur wae. Asupan ieu meni kararatan. Ari mah, naon sih gawena, Mak? Naon sih gawena, Mak? Astagfirullah, Iem. Ieu kumaha sih si Bella teh? Ah, geuningan teu manjur. Mak. Tadi si Bella rek naon sih, Mak? Arek ulin doang si Bella mah. Biasana mah kos kucing jeung anjing di si Bella teh. Teu kuna naon ieu, tadi mah si Bella rek ulin nyamper maneh eueuh Iem. Yo, Mak. Si Bella mah tara sumpar samper ayeuna mah. Sombong, sabarang boga sapeda. Tapi geuning eta nyampur. Eta cai naon sih, Mak? Cai nginum. Kira kumaha mama cai nginum kan mah geus teu tandur.
Tadi dibelikan cai ku si Bella. Coba wing minum. Ngasaan? Hah? Ngasaan? Emang dibelikan cai minum acara naon sih, Mak? Hah? Emak tadi Oh, gini mah kostum pinplan. Mak naon sih? Mak. Oh. Mak eling teu, Mak. Mak. Oh, Mak naon sih? Oh, Gusti. Mak. Mak. Kunaon sih? Aduh, men awe jelema deh. Mak. Mak kunaon sih, Mak? Oh. Mak kunaon sih? Ah, mau asararion ah. Oh, Gusti, Mak. Ieu mah kudu neangan jelema ieu ah. Aduh, neangan jelema ka mana nya? Mau udah sesiriane sorangan deui ah. Coba eueuh jelema ka sararawah deui. Is, mana keur naon? Aing nyangan sia kita tadi. Uang capek banget poe ieu mah Iis. Pas di mana sih? Jangan ke rumah Oda, meta cai. Minta cai. Ya ho, eta si Iem cenah ame eling teh kitu, anu teh kitu wae. Mana aku percaya we Ya. kalau kos gitu wae. Jaba urang di bere minjem duit 50. Saha mana Mana ini? Oda, urang mah Oda bere minjem. Oh, mau udah. Yang lagi ada dari kanan wae. Ai di nyeban paing mah Allah wae. Kan ada karunya ah. Bea, Kunaon? yuk, tadi saya nonton mah udah sih. Kunaon sih Mas ya? Tuh jadi stres. Oh, nyaing mah mentakeun cai nek ubaran sih, aku nang masih anu jadi gelona sih. Emang aing kunaon kudu diubaran, emang aing jelema stres. Oh, yang cek Mas Ai ya, sia Mas ya. ketemuan sia Bella. Iya. Ku ayeuna sesiriane sorangan aing sieun ah. Kayak itu kan Salah apa? dukun bener sia mah. Eta sia bener, henteu sih ngajampe teh. Ya, heueuh itu aing mah tuh yuk. Hayu. Ah. Oh iya. Bella, indung aing jadi kunaon Eh, sih? ternyata mau udah Mak, kos gitu. mak. Oh, Kata si Bella jadi, kumaha? jadi jadi garelok gitu. Aing mah sararieun. Ya, ya sabenerna dukun ti mana sih? Ya dukun ti mana sih? Mak. Oh, coba. Oh, aing kumaha sih aing sieun da. Ini. Ieu teh caina gara-gara cai ieu. Ciga nama meureun ieu teh salah dukun apa kumaha sih? Oh iya. Tadi si Bella ngomong ke Oh, Aing. ngomong naon? Tas liar cenah budak duaan. Liar ka mana sih? Ini apa gara-gara ieu nya? Oh, salah dukun sugan. Dukun naon meureunnya? Oh, ayo we jarar hatu we ka aing teh tah. Ayeuna mah puas Percaya we tak ka karasa. dukun. Oh, percaya we ka dukun aja, percaya mah ka Allah, ulah ka dukun. Bawa we teh si Bella ah. Buru ka imana bawa ah. Si Bella boy. Hai Bella Iya, yuk. kerok banget. Buru ka itu ah. Tahu udah kayak Indonesia Yuk, ya. Mak. Sing bener. Mak. Si Eling, Mak. Yo, emak teh dora ka ti anak. Akhir-akhir teuing tadi ayeuna keneh geus diajab. Matak ge yo, Mak. Ulah sok naman-naman teuing ka anak teh. Tibang gara-gara duit sakitu, meuni anak teh didukunkeun. Nu gelo. Emak nu gelo mah. Jabat teu boga jam cash da, arek dibawa ke rumah sakit, stres oge. Terus kos mah hararesepan, nu ribu anak-anak keneh. Dibawa ke rumah sakit jiwa ge da, kudu mayar. KTP teu boga, kakak teu boga. Jadi nanti aing pusing dah tungtung nama. Geus ayo ka jero ah. Teu pusing tetangga nyarahun boga indung rada euslem. Mak, Gusti dengan naon ulah ngalamun wae, Mak ih. itu sopan pisan ulu aing digendin. Digendin. Ganden. Ngubaran saha coba. Oh nyaho, tuh udah manin. Ieu mah keur ngejo. Meuni tutung. Ah, Balik namanya. Kau balik kan. aku mah urusan sih mah meuni tutung ngejo teh. Ah, Sia anu ngejo teh hidang sia tadi di ulin meureunnya. Diulin, ulin. coba. Oh, aing kumaha sih aing sieun da. Ini. Ieu teh caina gara-gara cai ieu. Ciga nama meureun ieu teh salah dukun apa kumaha sih? Hop, hop lah. Henteu diinum kumaha da gua. Jadi kagak lo. Doreng.
kumade. Yes, si Bella lagi geuning kos kieu. Heeh, jadi kan Can ngomong, Can. Geus, Can.